Menuju ayah pagelaran kuda rengong. Sok bisikan bisikan masih ngabrek baheula aya papangit teh keur aya pertunjukan kuda rengong. Nanti kitu aja. Ingat bawa ke sekolah pere permen jual ingat terus. Alah bisa kan coy. Kan tidak iya ibu ah. Aduh. Bapana kan bapana namanya ibu nah. Tadi udah pulang ke mana? Hah? Udah pulang ke mana? Aku suka nungguin ke mana? Ibu tong diturutan. Iya mah resepnya na ayo ngurusmu. Iya masih. Hah? Angke deui atuh ayeuna wah. Kayak mah mereka kodenya arepan budak teh ulah pulgar teuing atuh pajen gagaro. Alaman di dinya gagaro berarti bapak kecai. Ieu mah ngarep kodena teh para lurgar. Lah ieu budak ka mana geus ieu wae balik-balik. Kemaya tuh gampang lah budak pengieun deui we ibuna urang teh. Kali-kali mah honeymoon urang teh. Honeymoon. Pas siga batur geunah honeymoon. Honeymoon di Saung Ciburial. Ah, jadi ayah di dinya. Ada yang gratis, si mah gratis. Nah, oh. Ayo honeymoon di dinya mah urang teh nyencele terus disuguhan nyencele. Era atuh. Urang teh ibu ya. Lain ningali masyarakat desa urang, bakal masuk jadi luas. Ini ngali pamuda teh tara-tara we. Termasuk budak orang. Si Marbot. Eta budak si Marbot. Si Marbot. Budak urang mah. Eta budak urang. Kenapa tegawe nya? Apa tegawe? Baheula lagi bapak tegawe tapi kawin. Pak, kita teh digerebek geuningan. Apainnya sok sih saha? Aduh jeung sanya ge didinya mah jadi budak. Eta budak berantem. Aduh. Hah? Bapak, ini budak urang. Ayo mami ngobrol jeung saha? Budak urang. Ya teh budak urang. Nambah sabeda. Mami ngobrol jeung saha? Ya. Teu katempo ieu hidung kieu. Ya Allah. Di mana wae? Ari maneh? Ayeuna mah geus boga gawe mah. Boga gawe. Benar mana boga gawe? Bae. Benar boga gawe? That's right. That's right kan yo. Dagang domba. Dengek
baheula press right. Aduh madu. Kamari entong. Hah? Kamari Ari entong mah west way. Iya, gawe naon? Cicing. Tah, ieu mah saya teh boga. Si Sujang teh rek boga gawe ayeuna teh alhamdulillah ye. Mun Ujang boga gaji pertama omat ka bapakeun. Gaji pertama nang ge unggal poe. Unggal poe. Unggal poe. Tah, mun unggal poe berarti 10% teh nu wajib dibere mah bapak. Ari campur ngepul. Hah? Atuh kadurukan naon? Di dalam bisa ka warteg bapak mah. Duitna mana? Hah? Duitna Kan mana? si Sujang tadi. Heula, ditahan heula ku saya. Di gawe naon mah direktur. Pokona mah borongan, Pak. Borongan lagi kamari sia. Ngerakeun naon randa diborong. Wah, teh. Mungkin teh ngaranna teh trafficking. Trafficking ulin tengah peuting. Wah, ayeuna bapak mah mana gawe bae ngaduk ge atawa naon teh ieu sawah asal halal Heula bapak dengekeun heula borongan teh borongan naon? Ulah siga bapak maneh borongan janda dan nurutan. saha Pak apa siapa heula sok? randa ge entong kabeh kunaon anu murah kan harita meulinya entong parawan sabaraha 17.000 Kumaha di mana? lain kasihkan ari yeun sih entong ieu mah 13.000 hari wirah da ieu mah randa nya borong kalau Borongan naon heula? Jadi gawe nate borongan Bapak, Mama. ulah bapak atuh Dedi sing ini Dedi nya Dedi Pahrudin Pantas bebebetan. Iya deh, iya. aja lain kalau murah yang ngaran Dedi astagfirullah Iya, di Garut mah. Ini goreng ya. ini goreng Nah, pokoknya mah gawe borongan. Gawe nate memaksimalkan lahan. wah harus satu titik memaksimalkan lahan Memaksimalkan lahan untuk peradaban. Lamun erek memaksimalkan lahan, simpan wajib. Desa mana, Pak? Eta anu penghijauan desa Sukalaksana. Wah, eta mah segala di pelakan. Bener, sok. Tapi mah teh tetep jalan teh 12. Sok. Nah, eta Mun kitu kawe kitu halus atuh. lain. Pokoknya mah borongan memaksimalkan lahan. Tak saatnya dimaksimalkan teh nya dibabadan. Benar, kan pokoknya bapak mah asal mana diajar usaha nu benar. Sanjuk. Bong. Nah, make jeung mu. Ari Bapak karena duit daek banjir. Hah? Daek banjir. Banjir naon? Ayeuna lamun di Babadan desa lahan, kumaha lamun banjir musim hujan? Oh, mau urang pindah we. Hah? Minta kem. Urang mah da baheulana PA, urang camping. Urang camping. Mas, lu mah sagala ieu. Nu penting mah budak diajar. Keamanan di urang asik. Sip, Eren, sip. Abina mah dilapor, Pak. Pak keketrok heula. Oh, Oh. ketrok heula.
Sok, ketrok. Ketrok. Hansip. Sing boga pikiran majanela, mantap lah gitu. Apa? Astagfirullahaladzim, pantau WC eta mah. Tah, tah. Dapur eta mah geus boga hawu. Allah, aing mah ieu. Asup tadi go pantau. Ini masak yang ngomong lama. Diputeran, Naon eta teh karena naon, Pak? Itu asup angin tinggal dipujang. Jadi kitu ka era. ya teh suragam model tahun sabaraha? Ieu teh sirkulasi udara. Lain naon orat era orang teh. Era tutupan. Udang teh. Lain lapor eta naon kulin tadi Lapor atuh teh. lapor naon? Lapor jadi kieu Kak. Abi mah teu ngarti. Allah. Jelema. Jadi, putra bapak teh. Putra bapak teh sok ngababadan karana eta gunung. Eta gunung. Eta gunung. Eta gunung. Tadi makan dia. Dia eta mah. Eta gunung. Eta gunung. Sok dibabadan putra bapak. Cok saha wa bukti. Eta teh nu namina ngarusak alam. Alam. Mana eta ninggal. Abi nenggok pisan bapak. Nenggok pisan. Dia kata budak bapak sareng babaturanna ngababat eta lembur. Babat. Benar eta teh. Benar eta. Asli abi mah. Benar eta teh. Si wani suwing. Mani swing. Swear mun. Benar eta teh. Ih, asli abi mah Pak. Cerita. Nah, coba. Teruskan cerita. Oh, eta budak aing kumaha ngababadan. Cik aing oge naon, Bapak? Apa pikiran? Tak kia mata kerabu budak ieu teh carek tanya mun gawe naon hidungna mah sok-sok nyaman sok sok Coba pikir ku ibu. Budak ibu teh ngababadan sok ngarusak hubungan aku sama dia. siapa eta mah dia mah kelakon ayo siap buktikan ayeuna Sok kurang susulan we mah. Ayo ka gunung. Sambil kita kita basah we mah. gitu Ya Allah. Cik,